Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Panda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Tanpa Spoiler. Lumasar Serat Rum pasal 8 ayat 18 dugi ka 24. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-18 anu unggalna kieu. Dina kayakinan simkuring kasangsaraan anu kasorang ku urang ayeuna lamun dibandingkeun jeung sagala kamuliaan anu bakal diebrehkeun ka urang mah taya pisan hartina. Para mitra, istilah spoiler teu bireuk deui kangge urang nu mikaresep film, novel atanapi karya seni. Dina prinsipna spoiler teh mangrupi bocoran jalan carita ti sahiji karya seni. Pikeun jalmi-jalmi nu sakadar hoyong terang, spoiler teh mangpaat pisan dina muaskeun ka panasaran aranjeunna. Nanging kangge panikmat karya seni, spoiler teh mangrupi hal nu pantrang pisan margi matak ngareksak pangalaman saurangan dina nganikmatan karya seni. Tah para mitra, kumaha dupi carios kahirupan? Na urang oge peryogi spoiler kangge terang jalan hirup urang salajengna. Da faktana geuning masih keneh seueur jalmi nu hoyong terang pijagaeun hirupna. Teu sakedik jalmi-jalmi nu rariweuh milari jalmi pinter atanapi paranormal, aya oge anu percanten kana zodiak atanapi ramalan bentang sareng sajinisna. Aranjeunna narekah milari alatan ku hoyong terang sareng neguh atanapi norah kahirupan di mangsa ikahareupeun. Teu arang hasil teguhan atanapi hasil ramalanana eta kalahkah ngabalukarkeun diri makin selampang sareng guligah. Padahal mas spoiler eta teh acan tangtos leres henteuna. Para mitra, patali mangsa pikahareupeun Rasul Paulus ngajak ka urang sadayana pikeun yakin yen kasangsaraan anu disorang ayeuna teh teu tiasa dibandingkeun sareng kamuliaan nu baris diebrehkeun ka urang. Tah eta janten pangharepan pikeun sakur jalmi nu hirup di lebet Gusti Yesus Kristus. Kayakinan kieu ngajantenkeun urang teu peryogi spoiler jalan kahirupan. Dan naon wae jalana eta sadaya ngamuara kana kamuliaan Allah. Sawios jalan hirup teh dipinuhan ku misteri supados urang meus-meus ngaraos helok, ngaraos takjub sareng sadar kana kamuliaan Allah. Ngalangkungan hirup nu tanpa spoiler, urang oge tiasa ngaraoskeun nikmatna hirup minangka karya seni Gusti Allah anu sakitu agung. Hayu urang ngadoa. Kapangersa anjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu nu mepelingan abdi sadaya supados nanjeurkeun kahirupan estu mung ka Gusti, teu kedah ngangge spoiler jalan kahirupan supados terang mangsa pikahareupeun. Margi Gusti salawasna nyarengan kahirupan abdi ti kapungkur danget ieu sareng pijagaeun nu sadayana ngamuara kana kamuliaan Allah. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya sareng nungiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.